Sancanya lah subset heula hiji, dua, tilu, opat, jalan. Abong-abong puasa. Jangan sapotong-potong acan disuki-suki teh. Hah, aing malah. Sarewak we lah. Kuduna mah ye, ngaya budak di dieu teh. Hah. Padu hirup lah. Di dieu nih ayeuna mah. Komode mun aya kopi. Poho puasa dah. Marudak kareng dia tuh lah. Teu nariat hirup ya enggeus. Jeung malodar bae lah sakalian. Ieu mah mending molor ka seubeuk. Sararewak bae lah. Waalaikumsalam, Pak. Wow, iya lakang bagian sebedul. Mohon Pak. Bisa ndang wae bulan puasa teh. Iya Pak ya. Maknya budak eueuh hiji acan. Sok. Ibu mah. Iya. Aduh. Aduh ya Allah. Iya. Saungna mun jangkung ieu teh. Moal eta. Kumaha. Pak ya. Iya Pak ya. Ieu budak teh hiji acan nyamper. Susu teh. Abong-abong keur puasa mannya di ari mah bae. Oh. Ya ari nu ngaranna puasa mah sabenerna mah lamun pas bulan puasa sare eta teh sunah. Sunah naon jadi di samping naon ngajaga mata segala macam dina naon penglihatan mata kabatalkeun puasa maka disunahkeun bikin tidur cuman lobana salah kaprah. Jadi ieu teh tidur teh teu naon Pak. Teu naon. Yantos Pak. Bade ka ompok mah teu mangga, urang mah bade sare nya punten ieu mah sanes ki langsono. Mangga Pak mangga. Bade sare. Si babel. Kakolo teh kumaha ieu teh. Molor. Wah, manggi mangedul. Baisa Mangedul. Tadi keur sare dicongkok. Oh, nuhun, Wak. Nuhun. Oh, itu. Budak teh. Molor jeung molor bae. Hei, Wah. Aduh, sia. Goblok teh tah. atuh sia molor bae. Aduh. Waing diteang. Yang maning nyerek kieu. Hampuranya, Mang. Hampura. Ti dieu ka dia teh luhur. Atuh dah siana molor bae. Molor bae. Yeuh, nya dengekeun. Heeh. Tadi Pak Ustad ka dieu. Mah ngomongna. Eta sih bahwa sarena jama anu puasa ibadah Oh, tapi kan ulah molor teuing mentang-mentang cenah ibadah sapopoe rek molor bae. naon sih ieu teh garangan begininya ke istirahat teh. Iya, Mang, mangedul. enggak Diisuk molor bae nepi ka ayeuna. yeuh tah mumpung aya zamanna ya. So. Dengekeun sok. Pak, kumaha tah? Walah ibu teh lapan bulan puasa. Kumaha keur usum virus 3 kieu diet emosi kupeujeuh hati-hatinya. Sok aya naon masalahna coba ngomong naon. Tah da kieu. Anu ngawan naon. Diisuk molor bae nepi ka ayeuna can. Tapi maknya orang dihudangkeun eta nya nepi ka lagrak. Oh, gitu. Terus
geuning bisa molornya kumaha ieu teh. Puasa itu emang ibadah sunnah sebutna teh. Jadi lamun misalkan jam keur puasa terus sare eta ibadah. Karena alasanana jadi ngajaga supaya si ponan tuh sampai ninggalin nu bakal ngabatalkeun puasa gitu. Jadi masalah lain sok urang ieu mah. Orangnya sok beja deui gitu. Beja deui. Jadi lamun misalkan jam masa di bulan puasa itu menang pahala, tapi ulah salah kaprah. Salah kaprahna kumaha? Mentang-mentang disunahkeun, mentang-mentang cenah ibadah, ari misalkan naon sare ti mimiti sahur sampai ke buka sare bae. Oh berarti ya kieu atuh orang salah Pak. Nya atuh. Jadi ari nu ngaranna puasa teh mentang-mentang sare na ibadah, sare bae ibadah tuh. Komo bari jeung ayeuna sahur, tah sahur langsung sare. Eta poho gosok gigi segala macemnya. Coba lamun pas poho gosok gigi udah ngasare loba jigong narempel na huntu pan eta kan batal puasa kan. Udah ngasare. Ieu naon leh? Teu nyawa mah nu naon tong sampah segala macem bulu cak. Beres Pak. Nah, mata bahasa gitu masalahnya. Jadi kajian ibadah gen ulah sampai jak itu eta mah ngaranna ibadah gitu mah nya tos berhubung ini teh jadwal itu teh Gimana Pak? jadwal nyapu di jalan. Jadi di kantor lah saudaranya. Iya ya, nuhun Pak ya. Tong ribut teh ya. Pamali ribut bae teh nya. Iya aduh. Ya, tos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Aduh. Isukan mah kayu teh bae ieu teh aja ka dieu. Mangga Pak, yuk. Tah nya madol bahwa bulan puasa molor bae teh salah. Mun Heeh. tah tos lah. Ngerti lah ayeuna mah berhubung tengah genep ya. Mohon mangkana jadi jelema teh. Neangan ieu we ayeuna mah neangan takjil. Mohon Kamu sholah gratisan. Ih. Neangan gratisan. Aduh.